Lobanya Lima tahun dua. wah murah wae Buk tuh tetep abi. Iya nu Kagok. cibirna mah lempeng. Iya tinggal panjang sebelah. Menang di isok. Aing panjang sebelah. Tuh. Kata kamu kok seuti. Lobanya itu boleh jalan yang ngasih sekarang kepada di mana ya. Jadi enak. Ini sana apa nih? Oke. Jangan sama siaran. Mana ngomong? Jan. Ini membawa kain modal. Ini ayah baju orok bayi baraha. Oh, enak kan cara kena baju orok. Kalau rabok kersaha. Apa? Bila kali ini menanggal ke orang Lampung ngelahir teh. Tiara. Ini si Tiara Panuwara di Lampung. Mau kabudak si Ucu di Lampung. Ratusan pasar itu. Bisa marina. Ini nagih ke Jamilah teh nya sebere. Eta udah cicil kata Jamila. Oh, Seminggu sekali 10. Kawa dicicil we. 10. Wah, kayak itu melena 50, segala 100 kita mere.
50 merah. Kami 10 berarti ya neng sekali. Ya bang ku Jamil lagi mahnya depan itu. Ayo masuk kelas sudah teh pulang teh jam 2 banyak. Iya deh. Golden. Ya jangan kau diberes sanggup kalau kudu makal senok tongke balik tuh. Kemarin mah henteu teh dibere sangu bae. Nah, Asipa makal sanggup. Asipa mah SMP henteu dikasihan Asipa. Ica ambuh deui ka dieu mah cenah kada makal sangu henteu. Henteu di pasien makanan gratis cenah aya nama engke cenah. Enjing pasien makanan gratis cenah cenah. Iya ge makal teh serius si ade teh. Balik deui. Muka jangan udah ada akan masak. Cek uang jeung makanan gratis ning duit mah we bikin. Ada baru rutut makanan oge kitu geuningan. Iya. Teu nasi Ica mah komo teu dimakan we teh. Loba anu tadi da rumah mah bandina anu ngadarongnya dina mobil mending duit tah we cenah. 10.000 ke 1.000 geus cenah pugu-pugu cenah ku udah anak dibeli tuh. Iya, mending duitna. Namun duitna ka inuna wa 10.000 nya 15.000 sok teh bisa bakedeungan jeung sakeluarganya. Keluarga aya sasaker jajan teu meuli 02 buahna teh. Henteu teh namun 15.000 anu boga anak tilu teh kan 45 bisa jeung keluarga malakan kabeh. Kabeh teh bakal ka ieu bagian nyari teh kitu kalau tua teh ini mending duitna. Dina 10.000 na ge cenah bae we. Mending loba anu malarawat Bandung Gadering gini ya. Bandung karacunan. Nya karacunan. Jeung masakna teh asal masak teh jiga urang karasa uyah gula teh. Teu ngarareungan. Asal we. Kama cenah anu di Garut cek Iskandar. Anu mun dibere cenah pidangan sudik geul di da di Aropi saya pidang keur teh. Lu ka masakna mah jeung keur resep. Yang di Aropi. Kana sangu barasi. Sanguna bararasi deh. Iya. Pan sak nyanguna di kakab bareun teh. Tapi mah sakieu mah teu loba teuing biasa sekolah teh sok cing garu rentel. Tapi sakieu mah teu loba teuing. Dia non teh bisa harapa. Oh, ka eta kamu Pudin. Poho wae wa abdi mah. Poho we, cing Asipa atuh cing. Cing atuh bari teh ingatan poho wae. Kira gitu jalan. Oke mah penting kita urang berjalan usaha. Ingat eta we kan dihareup imah dihareupeun masjid jeung kadarun inget teh. Nah, yang da ngisi eta sok Mang Adis Mang Uyun Araya Mang Dadang. Alakina Mang Asia. Araya. Ini kan sugan engke kana mulai insyaallah. Engke malam Selasa malam Rebo. Nah henteu ieu henteu al-mulk tabarok. Waqiah punya kudu. Waqiah. Bisa mengketingna. Terus memeh waqiah tapan sersilah lah kakarhun sadayana di papan. Sersilah mah tabar. Kekuatan utar aya
Hari Sabtu. Kepohoan Hari gua. Sabtu sasok rajin ngelola. Tara sok poho labas kan di teh ya, pengajian budak teh ya, buat teh. Jadi sok poho inget aya pas Sabtu kan pengajian rutinan di masjid. Jadi sok ingat rutinan gitu. Itu aduh aing poho di cik si atek ngaji cenah. Si Asipa tara ngingetan deh. Wah mangere ya, si ade si empon. Wah baan we waktu ya dede ngan si etan karena ungapnya bedego. Adatna kitu. Sudah penampu oke. Negara nu mah gaya tuh ngaya kemudian oge. Tilu tempat. Tempat Halus. hebat bae. Hebat tilu tempat. Di Batur makan salamur hiji. Mana wah mah. Kamari Salamur mah gaya. kamari Barokah. Untuk dipentan agaknya dah ada sih jamana harga loba murudan. Ngatir nih we ieu man. Nya asal geus. Minggu sewatu 110. Neng Andri. Nya ulah keluarga teh sebut nanya ada masjid urang teh sebut teh. Karuhun teh masjid teh karuh. Neng Andri geus nyai si ada salingkungan ieu. Tuh suan kasatan. Allah eta. Era banyak. Rada tos marududan di situ. Si aya bahasa Jalma saceun ngariweukeun wae di aya kitu. Bahasa terido. Si anu kumaha geus saya berdikari kan. Orang teh ngayakeun Rasulullahnya. Nya urang mah Sebagai tahun kali. barokah. Sebagai tahun kali. Resep aya ngabungakeun aya apa anu teu ka masjid anu ku anu teh jahat tadi atur-aturkeun. Ada si anu jagat ke masjid gitu. Iya ke masjid. Sedekahnya Nah, urang teh mesti beda bahasa murudan teh beda-beda. sedekah orang. Bukannya patan orang jaga. Wah maka teh ngaden darah katinggaleuh amal bulan. Kadaru jarangnya mobilna. Mawa eta ge da jeung bojong aja lurah ka Kang Madan jeung babakan. Kabejaan itu kan cenah sasian ka Kang Madan. Siap. Kamuludan bisa muludan we suka mobil mawa. Si mama teh ora kudu karoba nguyak almarhum. Nya haji moba Kudu teh nguyak.
Eta wa ucing anu leutik teh eta. Iya. Nah, segera deui. Dengan jarang unggah kemana sih teh? Abi ge nya mun ieu semut langit geus bararadak. Oh, meureun nih mah sadede kumaha. Heeh. Ieu teh panore ieu mah. Bararadak geuna. Eta nu si Neng dan si Ibam orokan 3 ka 4. Eueuh nih jeung indung jeung anak kadua ka mana kaburna. Deui atuh udang ngilos ka nagara ucing gitu kaburna. Kan ucing mah cenah mondok pae teh lompat cenah ka uleuweung. Nya. Ka nagarana. Ada cenah di Jadi nagara mun ucing pae teh cenah tarapalun ucing mah. eta jadi ka nagara ucing jadi kita lamun ka nagara pada nyamuk. Sariuman pada nyamuk. Aya nagara anak ucing. Ikan si ieu teh anu koneng ti heula anu ka mana teh ngiles. Untuk aya gentina. Padahal di tempat heula teh. Jelas teh. Mumpung ngiles.